Akhirnya sarang saha tuh ka dieu teh sarang pun bojo jeung tuang garwa sumuhun bu dulu itu nah ka dieu ai nah atuh nyeta langlayeuskeun pun bojo teh nuju ngagolere di luar ampir-ampiran pingsan nya ngalungsar di luar tuang garwa ka dieu sumuhun mana atuh ka dieu piwara gelebet sawios tuang garwa ka dieu pun bojo mangga saya mangga tuh mohon sawios mangga nuhun sepuh nuhun mangga lingih mang saya mangga den nya sawios teh pun bojo mangga nah ka garwa teh ai namina naon kadieuna naon kadieu wah beres euy jigana aya saung goreng mah yeuh tuh cuma kapihatur bilang oh iya garwana teh kan iya garwana teh garwana naon naon sih teh eta cek juragan neme cenah sarang saha ka dieu ka saha nya ka kuring naros tuluy cekeng teh jeung pun bojo heuh ka saha sih nyebut bojo teh kakak teu sangka sia teh geuning bogoh ka aing aing sare teh susu aing jadi goromel ku sia sampai kalepetna nya mun ningakeun bulan abdi mah sanes garwana abdi mah lanceukna ai rakana sumuhun we paingan mah nya aya awewe kieu nah dikitu geting-tengeunna dieu iya jelema ramade waji jiga bawang beureum si bae ade ngahina makhluk sarua jeung ngahina kanu bogana lain bawang beureum naon tomat karo kana teu kadenge mun ku aing ieu teh bade masihan kan naon teh Aisyah geus ngomong acan nya ngeus tadi ge ngeus ngancan meresok wae nganu dibere dakwah nya abdi teh haus geulana hayang nginum deudeuh teuing palae nginum sumuhun karunya aya cai mah aya cai tah dengekeun nulung kanu butuh nalangkah atos akan abdi hayang nginum nya aya cai mah aya oh atuh kitu mah sakantenan sangu anu lapar mah sareng daging ayam garaos sarua we nyintah mencit ka aing beureun mah nya kitu kan rupi ieu teh padepokan naon namina Resik ieu teh kasebutna teh padepokan Andong Kancana Aisyah inget tuh mual kopi we inume ku sia Aisyah naon teh aing keur ngobrol kopi ngaliwat itu merenteu ka aing ka dieu sia hei eta teh usaha aing nyaho aing keur usaha manehna keur usaha ulah pada ngaganggu maneh ngaganggu aing keur ngawayang kopi jang hampura jang dewek mah ciri letaheun aduh ada hampura jang si laing meureun keur usaha cing payu didoakeun nya mun dewek ke sarua keur usaha dina boga hajat nya mun cing payu ku dewek didoakeun mun teu payu inum ku serangan
Atau pakai mani. Tukang kopi nepi ka ngaceng. Udah aing ngomong kopi. Ngaliwat kan. Ngobrol jeung saha jeung tukang kopi. Ieu teh andong kancana. Asa wau ah. Andong kancana. Ari salira ngaran kaula teh Manikhara. Bener. Aduh. Aduh. Asa pernah ngadenge Ari anjeun teh saha? Upami dipercanten mah. Tong ngabohong doraka. Siapa yang kebohong gitu teh. Jadi mesieun. Duh, aing. Lamun dipercanten mah abi teh Aliando. Sumun Ali Nurdin mun sia mah. Tawali Agrem. Aliando ti Hong Kong. Nu bener saha ngaran anjeun? Lain naon dah wala sieun aing mesin teh asup negara Plaza Jenar aing disebutkeun cepot sieun di teangan da paing di padaneangan da pernah di teh aing jadi buronan di sarua jeung sia aing jadi PPO lain PPO keun bae da aing mah ngomongna kieu asal ulah dengar tiang listrik we lah. Saha anjeun teh? Ieu teh Manikhara kan? Leres. Ari eta dipengker tak ieu buyut kaula. Saha? Bang kaca. Kacana kok? Bang kaca pegek menyating ka jauh teu kadenge. Da aing menjelema na humoris. Ya. Bang kaca? Nya. Ke ari anjeun teh sa ieu teh andong kancana bang kaca putrana saha teh ieu teh putrana Pergiwa ulah sia Gusti ai putra saha putrana Pergiwa uluh Gusti nu agung Pergiwa mana Pergiwa mana ieu teh isu kadana sanes Pergiwa putrana nyaeta Endang Manuhara. Allahu Akbar putra sahara mana nyaeta Gatot Kaca. Aduh Gusti nu agung agak nilap deui ka abdi saha teh ieu teh manya hilap deui ka abdi ai maneh apa ka kaula saha teh balik atuh Gusti nu agung hilap deui ka abdi saha teh mang teh Raden wala putrana si Jenat Ramadewaji jigana imah yang diberi sangu goreng jigana lawa kasuudon buah-buah acting jelema teh kaden da katawis teh kaluar Cimata da di mata keluar Cimata keluarga Cai Aki saha teh ieu teh manya hilap deui ka abdi saha kapungkur abdi kantos ka dieu naik akana gebok di belah dieu teuas eta dieu tuh lebih ka maneg ieu heeh urang mah teu heula tadi teh heeh eta teh ulah segala diomongkeun da ieu mah jelema na kieu heeh teu heula padahal mah catrik teh kapungkur kantos ka dieu sumuhun cik embut-embut ngali beungeut abdi saking gantengna
Saha teh kapungkur abdi nyambut ke Cirik nih Jala Sutra ka dieu. Sareng Juragan Arjuna ka dieu teh kapungkur teh Juragan Arjuna ka dieu teh abdi teh. Saha Menyai lah ka abdi. Be Abdi teh putrana Semar. Ai. Ieu teh cepot. Sumuhun aduh. Panjang umur cepot. Salira nu panjang yuswa udah. Ya, Gusti Nu Agung. Ari ieu Kiraku ilmu kabdi. Agnes Monica. Sieu teh ngaku Agnes goblok. Monya Agnes monyong kieu. Nya aliando pegek. Abdi dawala. Ai dawala. Ai si Garong ke mana? Sanes garong gareng bulan. Gareng lain garong. Tah, Gareng ke mana? Aya di Tumaritis kan. Nujungan tosan pun bapak. Ai Bapak Semar gimana? Bapak Semar teh tos maut. Si Doraka si goblok. Bapak Semar tetos maut. Tos maut bulan. Doraka syah. Sidik aya kene. Geus maut berhub. Deudeut teuing. Iraha maut teh. Duka da bikin teh terang. Nah, teu terang. Anu ditaroskeun teh saha? Bapak Semar. Sumuhun tos maut Bapak Semar we. Ieu teh kumaha ka teh? Ku sia dengekeun nanya teh pan Bapak Semar. Berarti aki aing. Si goblok bener teuing. Bapak Semar tetos maut. Sumuhun Iraha. duka. Nah, Mun pan Bapak Semar. ai Semar. Tah Semar mah aya. Dan utaros salira teh Bapak Semar pan Bapak Semar. Berarti Bapakna Semar. Nepi ka teuing euy ti baheula ieu jelema ieu. Angeureuh ieu. Ta ieu cepot teh. Eta Raden Bang Kaca. Aya we di Tumaritis kan pun Bapak teh tiasa ka mana. Nah, Parantos socana teh parantos ngagaprek ka dieu. Parantos teu katinggal naon-naon, kadang-kadang lempangna tidak lalagor. Terus ngange itu karena pun Bapak teh kitu we kan. Nya. Abdi we nu kantu ka dieu teh sareng sidawala. Da si Gareng mah kadang-kadang si Gareng jeung abdi kadang-kadang sidawala. Abdi teh katuru katutu. Ieu teh putrana si Jenat juragan Gatot Kaca. bener tak ieu teh aki cepot. Aduh. Ieu teh anu saurkeun ku aki teh anu sok gede heureuy. Tak eta. Aduh. Aki cepot. Dawala aing disebut aki dawala. Nuhun aki cepot kaula parantos tepang jeung salira di kieuna. Manawi teh salira teh parantos teu aya. Eta aya mah teu aya ngan duit teu aya teh. Abdi mah Kunaon anjeun teh? Gusti meningakeun di negara Astina aya kajantenan. Di negara Astina teh aya kajantenan. Sumuhun Naon? Prabu Parikesit, Raden Parikesit, Naon? Palastra ngemasing pati temakaning perlaya. Ai. Hari kesit maut. Sumuhun usaha ku Prabu Sumantara di negara Plasa Jenar nyata turunan-turunan Sangkuni. Eladal. Jadi Kang Rai Parikesit teh parantos ngantunkeun. parantos ngantunkeun di tuga janga abdi ningali kieu. Demi Allah abdi ningali kieu abdi teu tega demi Allah. Saya teh ceurik teh kitu. Sing era da geus kolot ceurik wae. Da goblok da kolot ke sok ceurik. Saya da aing hayang ceurik aing kudu ngising. Saya da sedih teh kolot teh budak saya manya aing kudu aing sedih aing teh jauh kieu we tah. Sedih teh kieu saya teh abong kolot. Jeceng aing teh sedih menya mewel jadi mana-mana ge.
lain atuh cerikna ulah kitu teuing. Cerikna ulah kitu teuing. Cerikna cing nyari. Hayang putus, aing mah putus. Aing geus putus. Hayang nampiling aing geus eta teh. Nuh, dina kendang nih. Jadi parekesi teh parantos maot sumuhun bade dijenengkeun jadi raja teh ayeuna teh nagara Astina teh dilinih nyata ku Prabu Sumantara ti nagara Plasa Jenar. Angkot buta abdi di ditu ngamuk sumuhun ngan eleh. Iya. Nah eleh kasaktianana luar biasa eta Prabu Sumantara. Sadayana teh nu mangapulya abdi kabur ka dieu. Aparatur nagara lagi bubar sadayana di nagara Astina teh. Kitu bulan. Tah kasep wayahna. Wayahna bantuan nagara Astina. Anjeun nu bakal jadi pahlawan nagara Astina bang kaca. Gusti nu agung kaden. Sia kumaha cerik teh. Lain naon da bala aing teh tadi teh hayang nyatu teh teh. Dulu diajak ngobrol teh dibere dahar. Tidak bare nginum, tidak bare naon. Cai can sok wae teh tadi. Ada kaburu atoh, urang lain kaburu atoh goblok kitu aing teh. Matak aing ceurik ti sumadaya cai mata kana sungut. Deudeuh teuing wayahna kasep bang kaca bantuan sanes ngaremehkeun urang. Ai ku sorangan mah. Wah. Punten sanes ngaremehkeun salira tapi ai berjuang mah. Kudu sanajan kumaha wae carana berjuang mah kudu. Ulah pesimis, jelema mah kudu optimis. Pesimis naon urang? Pesimis ringan ieu dina luhureun biwir teh pesimis. Kumis goblok eta mah. Kumis. Kumis mah geuningan sok dipasak pentang. Tumis eta mah tumis. Tumis mah geuning lamun ka tiisan urang teh awak teh menit tararumis. Tiris goblok sia teh. Tiris masuk mawa Vespa. Entis teman tis. Entis mah wadah cai kempis. Kempis mah geuningan eta ban sok kempis. Kempes. Asia goblok. Kempes mah hejo geuning sok dipegat. Angkot. Kayak iya aing teh kudu ngadengen nu kadari ieu teh. Daripada teu nginum. Mending enggak bahas nu kieu. Deudeuh teuing. Nya atuh mun kitu mah wayahna kasep. Bang kaca wayahna bantuan sabisa-bisa. Timalan kaula nun uyut. Ulah. Naon? Teu naon, pasti nungguan abdinya. Nah, nepi ka kitu-kituna ieu jelema ieu. Jempe kabeh. Kabeh nungguan maneh rek ngomong. Sungan rek ngomong tunggu teh. Iya, nayage ketipu ku aing. Dari serupan ning. Wir Petra. Barang uju aya dina impal wacana. Ana sani resin rada kebayaning dewa. Parantos dumugi ka ieu nyata padepokan Andung Kancana. Adalah hei. Ulah kaget urang Andung Kancana. So, aya tamu ti luhur. Kudu laporan deui ieu mah ya.
Ya, laporan. Punten ulan. Hancip nih beka bola lain dia. Aya naon deui Mang Sate? Terus engkus. Eta we. Mang Tus. Aya naon Mang Agus? Sanes Agus ame badahlan. Oh nya poho. Sumuhun ulan. Nguningakeun aya tamu. Tamu di mana? Di tadi we di luar. Sanes di mana? Ya hancip gede heureuy deui nya. Mereka pedekrek ya hancip gede mana. Aduh, ya hancip nu biga kieu ya. Ya teh kolone ada mana? Kolone naon? Kolot-kolot segede mene. Nya. Aya tamu di mana? Duka ulah ti luhur. Tamu ti luhur. Sumuhun ngagayabag ti luhur. Gayabag. 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 Aduh. Alah, ai nu kieu non parabna nya euy. Sia. Eta hancip tong kitu-kitu lain aing mah kan jelema ieu. Da hancipna ngahormat aing oge. Ieu mah khusus ke jelema ieu aing mah. Heeh. Aya tamu ti luhur. Sumuhun ulan. Gayabag. Aduh, lamun aya karet dijepret wae di tukang, digecak wae da ya tak. Kana sirahna tung gitu. Nah, tamu teh ti luhur. Duka teuing ulah bikin teh terang. Lan ti luhur eta tamu teh sangapung rupina. Duka Superman. Duka Wonder Woman. Atanapi eta teh anu kasebat anu tina lanca teh ning. Tina lancar. Sumuhun sa si ulek. Tina lancar si ulek. Si goblok. Pas nu nyaho aing jeung si Spiderman goblok kayak gitu teh. Tina lancar mah. Sumuhun ulan. Allahu Akbar. Weh. Gening gaya bawang beureum dia ya. Dicabok sia ku aing terong. Temenang gitu. Temenang turang terong. Gusti ieu teh saha? Tah ieu teh cepot-cepot teh ieu. Allahu Akbar. Ieu teh cepot teh, ha? Sumuhun. Napa? Aduh, Gusti Wagung nyawawu atuh. Kemana wae, bro? Waduh, sok ningali na TV wae baheula. Mang cepot teh dina Asep Sow. Baheula mah geuningan. Nah apa tuh Asep Sow nih? Asep Sow di TPI. Asep Sow geus bea kontrakna. Kamari di Net TV tahun kamari jeung Sule dina bukan sekedar wayang. Apa mang dina teh sok lalajo mangatuh mang. Aduh Gusti. Allah hayang dipoto mang jeung mah sapi sapi. Nya boga kitu foto. Gaduh atuh. Punten lah da abdi mah teu sombong ah. Aya HP-na aya tuh, tenang. HP-na ge HP tablet. Layar lamot. Layar letak abdi mah ieu teh nu tablet anu kapsulna bade aya sekedap deui. Aisyah seri wae goblok si teh. Da aing kadenge cicengiran. Lain eta mang eta kumaha teh. Nepi ka coner kieu. Weh. Mang mah cep yo. Nyage mang pangkat hancip tapi mang mah luar biasa cep. Naon luar biasa dipika geuleuh ku batur. Nya pamajikan opat. Aya sadayana kabur 2.
dua deui. Dicokot ku mitohana. Ku bapana. Ayeuna mah jeung entog. Entog ge centang. Mangga permes bulan. Mangga. Kepada seorang tamu yang di atas kayak apa? Ahmad. Shit naon Aing hansip goblok. Bina-bina teuing hargaan atuh. Kabina-bina teuing hansip aing teh. Nepi ka kitu-kituna. Gas. Teungeun hancip dilegungkeun. Kabayang kabina-bina teuing aparat aing teh. Aparat nepi ka kitu-kituna. Aparat aing teh. Aparat teh. Aduh. Ya, terima kasih. Ampura we hancip nak kitu teh saweos gelan padahal nyitak deh hancip genep nu kituna. Nya insyaallah di dieu stres kabeh jelema teh. Nya lain ngurangan bangsa teh kada ngalobaan.